itu serumah parahan orang badak kumpul. Berarti itu mah sokona senimannya di rawa badak. Rawa badak. Sasubang. Apa tuang kenangna? Eta teh, sasubang teh. Jadi Masuk ke. enak tuh di antaranya wah. Oh kami yang percantan. Anu nangidang yang lemur rawa badak khusus. Kebetulan iya di dia aku tahu banget dan tidak apa beli ukuran Mun bohong. Yalah. Mun bohong lungsuran sok mun bohong. Yo abah sok sering ngalah keong kadinya. Sok kieu rawat teh. kieu Bang. Ridho. Aduh bebek. Pintu kado bebek. Janten eta teh kapungkur teh pernah digentos namina Karanganyar. Anyar. Malah tetep katelahna teh rawa badak. Rawa badak. Oh, nu ayeuna rawana teh caket pabrik sebenarnya. Dekat pabrik rawana. Apa di cobian ayeuna hayu ka ditu. Nah, pamimanaros Abah Uhri teh tos ti iraha di tahun sabaraha lah gitu. Naonna? Di rawa badak. Ti alit atau napi Nya ya abah mah nya teh ahli. ti alit Opat bisa. dua, we lahir 42. Lahir dulu kan lahir ayeuna 42 teh masih emut lagi pungkur mah laukna. Nuhun. Cek nu bohong ya, cek Ya, nu ya. bohong. Aya gabus oge nu sabun kieu. Gabus. Di alat teh gabus naik kiceupan, kiceup kapungkur emut gitu. Laukna ge sisili, betok, dirinya teh. Tak aya tangkal kai duka kai naon tadi tengah rawa. Kapungkur. Ara aya nama pae. Aya teh aya. Iya, iya. Aya. Duka kol, di duka naon buah naon tah. Di tangkal kai, tapi teh ageung ngomong sageung kieu. Di tengah-tengah rawa. Ujung tanggal kalapa naon teh, Pak? Hah? Sawitnya. Oh kalapa sawit mah wetan. Kalapa. Itu maksudnya. Jadi Abah mah terang beri tahun 42 teh namanya ke Rawa Badak ya. Rawa badak. Katelahna teh. Apa lahiran rawa badak? Asli. Asli rawa badak. Nah, termasuk kan sim kuring oge di dieu kan urang pendatang, kan ke apa silsilah Rawa Badakna. Itu kan Selaresna gitu. Nah, terus Si Ali tuh kan nuju sa Ali teh pan sok digobiak, pokoknya gobiak. Istri pamegat sepuh antanya istri teh karawa teh. Anu etan teh eceng gonok nya, eceng gonok. Ora kemang eceng gonok. Oh, biasa anu namanya kucuk kene diarala kangge naon ya teh? ditumis. Ditumis. Eceng gondok teh. Mun kemangna anu namanya eta Kocok. kucuk kene Kocokna. Tausin Bah yang raos. Dah sok Ada biar. padahal. Mari sok ngala. can nyobaan euy Hah? can nyobaan euy Cobaan ya, sugan ya tuh maut. Ulah kamu. Tong makan. ulah tuh kayak gedek Terus ya abi terang teh Rawa Badak teh. Ternyata ku sisingaana, Pak. Mun Sisingaana. Sejarah sisingaan di Rawa Badak teh kumaha teh terang. hari sejarah sisingaan kawitna nya. Kawitna teh tunil. Nah, Tunil. tunil. Saniwara. Encan tunil. tunil teh naon Bah Hah? tunil teh sapertos naon Ya model saniwara gitu. Sani. Liren tunil, Mohon. saniwara. 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 Rawa Badak ongkon. Rawa badak. Saha eta? Nu pemainna. Mohon. Oh, da surah juga. Maksudna di Bapak dieu. urang kan kenang. Ya, Abah Uri teh bagian kendang. tuang kenang. Pantesan kena jadi pongan bukit-bukit teuing atuh. Nah, nama apa euy sarua cocok biasa ieu. Non, seniman. Seniman. juga salah. Tah, ayeuna nya Seniman. tukang kenang sisingaan bauri. Heuh. mun Hari ulang tahun Akri, warsi 55, bauri masih karya tukang kenang. Mana di mana kan lima. masih di alam mana ya lahir 55, bauri jadi tukang kenang. Apaan? Oh, biasa. Naon gitu. Oh, kami pedalangan. Jadi, tan keunya teh juara kahiji. Wah. Rawa badak. Sa Tasubang Subang teh. Mohon. Sa Subang. Sa Kabupaten Subang. Panik mas. Baheula Kabupaten Subang. Sa Subang teh sebelum jeung nasional ya, Bang. Oh. Jarang teh. Dan nuju Akri, kapungkur zaman Akri, kapungkur. Pak Akri. Aya Nuju pada dese, anu katiang kapal teh Bumina Ketinggalan kapal teh ke tahun sebaranya 45. 55. 55. aya aya kejadian gitu aya 55. 55. Ya 55.
Aya kapal. Aya apa murah di dinya di suhuna blok. Mangga keur parawan alit. Model Debbie. Sampai apal euy. Mun baru kan tukang tenang. Tahun sabaraha abah ngendangan? Di tahun 55 dugi ka. Ya dugikeun ka tahun sabaraha 2000 langku atuh. Oke. Ya, pertama, apaan hari ulang tahun RI, Mohon. sok kayakeun kesenian, kapungkurnya nuju bupati kapungkur lah gitu. Agustus. Apa tukang kenangna? Eta teh, sasubang teh. Tukang Mah tukang kenang. ngajamparing. Tah, ieu tukang jamparingna. Payun bupati teh biasa ngider. Ayo apa tukang kenangna? Bukan bohong. Dilatih jadi salaki. Dia terkena penggagar Singarawa badak sahabat. Pimpinanna Mohon. pokok pertama Mang Tarman. Mang Tarman. Tarman almarhum, digentos ku mantuna Pandik. Pandik almarhum, gentos ayeuna ku putrana ku si Endang. Jadi eta mah turun temurun. Mohon. Luar biasa dugi ka ayeuna masih kene Masih. eksis, masih kene eksis, masih kene terus makalangan gitu kan Singarawa badak Tah masih ayeuna terkenal. pertama anu tariasa tariasa ibing singan teh Cicadas parahanana Pirawa Badak. Cicadas teh. Mohon. Anu Anu ngalatihna si Yaya. Si Yaya putrana si eta. Ngawarana si Yaya. Ayeuna ditongo ti Rawa Badak. Sur itu. Ayeuna Ciangsana nya Bantarsari ti Rawa Badak. Itu sebenarnya parahan orang Badak kumpul. sebenarnya berarti aya kitu mah sokona seniman teh di Rawa Badak. Rawa Badak. Sasubang sama Oh. pame di Lah yang kapungkur teh aya tuh dah. Iya nya. Tah. Berarti bener-bener mantap semet ka aya Rawa Badak. Anak kakalahna teh kitu Oh. kuatna. Teu asa di eta teh asa di Robi. Upami beuh yang percanten. Anu nangeudang yang lemur Rawa Badak khusus mahna mah Jamrong. Mbah Jamrong. Mah Jamrong, mah Jugu Jagal, mah Benyar, mah Benjang. Eta teh pupuhu. Pupuhu. Anu Ayeuna- cak lebur dinya. Mecak lembur teh. Nu Ya. pertama. Pertama eta. Aya teu makamna, Pak. Cak aya da anu cak leburna ka pupur di dinya. Di mana pertama teh? Nanti rawa we di dinya. Nu pertama nyebut Irawa Badak teh. Mohon. Opatan sana teh? Mbah Mah Benyar, Mah Benjar, mah Benjang, Benjang, mah Jamrong, Jamrong. mah Jugu Jagal. Iya, tapi eta tah Benjang teh pan jadi terkenal, Bang. Nyamuk. Benjang teh memang nu Aya di nu seni. Mohon, aya Benjang. Aya Eta teh Mbah Benjang nu Iya. aya. gitu. Nya Rawa kapungkur Badak sok. berarti nya. Apa mah saukur sepuh emang nya nguping, da bage pan alit heula. Nya nya maksudna pan komo ayeuna pan ya. Ayeuna pan sabatna era modern lah. Modern. Cuman oh komo murang kali pan nu ayeuna ye lahir dari man teu apaleun Mana sejarah mah teh oke, gitu kan. upama di Nuga Lumaksan sok di Bukit. Hmm. Di Bukit. Tenang idang yang lemur di Bukit gitu. Disuhunkeun karaman sareng pidua. Yen si ate bade syukuran perhajatan. Cek bare paosna panggeuingkeun dulu anu misalnya pada suluk baraya anu angang misal desa pada datang. Wetan kidul kaler kulon ku. Saur sepuh tah. Bahasa oge. Aduh. Apalkeun tah jadi pelet dak. Lieur euy, aduh. Anu perjogi ka wargi heula. Kadulun anu opat kanu cikal kanu bungsu ka papat kalimat tunggal. Kang kawa bali sang raya bali ke malaikat na Jibril Israfil Mikail malaikatna. Alah. Bener. Ayo deui, Bah. Masuk ke Enak tuh di antaranya, Wah. Masak di nu hajat teh. Entau kabeh atuh. Bila pan enak teh pan. Ya abah mah kitu aya dah pamit tepang teh, tapi tetap abi menghormati sesepuh di dia ngamina Abah Ubri. Jadi bahkan ieu nuju nikah oge bagian ieu nya Bah sok Oh. lagi. tak kapungkur pan kieu. Pertama, jangan nikah ka si Nimput. Apa si Dadan? Urang nek kabeh teh poe Sabtunya, Sabtu. Tempo 2 bulan bakal diboga turunan budakna awewe. Budakna Sabtu sing gelo bisa cageun. Dok, teruskeun si bohong. Alhamdulillah. Ya. Oh Abah nyiksa tepung Panyuruan. Jam 11 karasa. Jam 11 Jumaah. Jam 11 Sabtu kali keluar. Sapoe Salis sapoe. mah. Iya, ambil las. Untuk kakaraeun nya, Mak.
kakaraeun boga budak kantosan atuh meureun adu belajar. Ya gitu teh. Alhamdulillah gitu mah selamat. Iya. Maksudnya membejaan Sabtu lahirna mah nyantai. Ai nyarios mah atos, sareng pasti dalem nyarios lagu ti payung. Kan urang bakal turunan incu. Bakal aya budakna we teh. Padahal Sabtu. Tuh deh kumaha. Tapi alhamdulillah anu atos gitu. Nah, terus abi priyogi panginten ujangan termasuknya simpring gitu kan masuk anak-anak muda di ayat nu aya di ruang badak ya karasan pun kita di eukeun taikeun abah teh Kemana? pusing kemana we tangga Ali mah kalapa mah hoream naik patah ka murang kali gitu kan bahwa di budayana senina gitu naon sih perbedaan tapi ayeuna kieu. lah Tapi punten bukan kalimat. Tapi dibawakan salam kamari. Cenaki digana mun teu saya aki mah jalma teh mah percayaan ku ayeuna mah. Keun bae masing-masing. Amal luku amal maneh keur maneh amal kuring keur kuring. Itu we. ade bener Ade. atuan ya bang jadi terselisihkeun Ulah, keun we masing-masing. Da ayeuna mah cara budak ayeuna mah di mana ayeuna cek parbasana boga duit. Kajeun nerangan bulan, der. tah eta Ari ku abah mah tara dipake. bahwa mah bener-bener di Nah, ayeuna dinu perhitungan hajat. 3 genep 7 11 12 tara dianggo. Laki mah. Di aki uri mah. Udah aya eta tundukna. Da ayeuna Muharram teh taunna tahun alif ayeuna teh. tekenging namanya Nah ini Nah, setahun oh nya dari ngetang naik ieu. Santi nih. Ji malutu paduna lu. Nan bah, balikan bah. baik di aya di Oh, di siap. videona. Videona. Itu Apa ji videokeun malutu. ke kemana Ya, tuh, Bapak? ji Bulan? malutu. Videokeun kemana? Oh iya Du malutu. kan sangkan terang atuh Nah, ayeuna kieu, lamun Sakumaha badak teh sejahat dia mah bulan anu tanggal poe 7 daun 5 bulan 12 tahun 8 ai poe 7 naon Jumaah Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis poe 7 daun 5 subuh asar maghrib lohor isya ayo bulan 12 Muharram Safar Mulud Cilimulud Junawal Melaki Rajab Rewah Puasa Sawal Apit Rayagung bulan oh nanyakeun ka kirim pembelgu kan tuh ah abi naraskeun deui bah rawa badak kapung kuno ka rawas ku abah nuju anom lah kitu nya Mohon. du ayeuna kumaha suasanana nya ayeuna mah pan dari zaman kieu nya zaman teh pan ayeuna mah aya pelaturan ti pemerintahan corona RT di lurah 8 lurah. dalam jantan pernah jantan RT yo jantan RT 8 lurah mah percaya 8 Ada aya nu ieu. pertama di 7 genep tahun 7 genep dugikeun ka 2010 oh RT 8 lurah pensiun teh 2010 eta pangsiun oke kayak di pangsiun kapaksa kunaon Ieu sabab mah di ditu mah kanggo kan. wah eta terus papatahna kangge murang kali ayeuna we gitu naon kangge abah sing ayeuna bade anu penting hati lu dicepeng naon tah ucap lampah pamolah cap lampah pamola salah ucap orang ditain batu lampah orang tidak komo ditewak ku pemerintah terus hukum lampang tilu tilu ucap lampah pamola tah eta jadi kekuatan ya hiji orang baru keluarga ulah mabok ulah judi di mana tukang judi beunghar oh Ah, bener bah. ayeuna sohor si anu tukang mabok paling-palingnya modar kadang-kadang Di tahun 60 atuh ka bapak teh. oh laki rabi warsi 60 ayeuna 2020 sok seberapa tahun tak kitu-kitu kene istri mah moal benten rupi na moal benten diangon na moal benten kitu-kitu kene isi kita seep coba kal ka buyut sebar hiji buyut coba soal mungkin sama ayeuna kesal 12 buyutan deui nya Neng Rena Nuju. nuju deh buyutan nya tah gitu. aneh kan segitu aya rakana si Ios anu geus 5 warsi teu naon-naon nah ieu si bungsu eta mah ayeuna sasi ieu nikah ayeuna kieu alhamdulillah Di lu jalan. Kosong pisan nama. tah gitu sadayana nya wargi-wargi sadayana urang tos ngabukbak rama badak sareng sepuh
Nu aya di Bohong Rawa Badak Kanjang, eta tong. Abah Uhri. Tong ngarap sepujang, jelema belogog gitu. Sekolah GSR. Kitu nya. Ke bapak Terus sama anu kitu. Facebook. Mohon, jadi urang taikeun di YouTube, sangkan apal. Ya, Rawa Badak teh kos ka kumaha gitu nya. Terus tadi papatan alhamdulillah. Eta motivasi kangge urang salaku urang kali selaku budak ngora sangkan urang jadi pinenjernya kangge Rawa Badak ya Abah ya. Atur nuhun Abah. Sakedik nyamudeun sakaprul tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mungkin Ade tutup bala. Biasa Bah. Oh. Penutup Pak. Tutup ya Abah. Penutup abah teh. Oh. Atur pina sanes kirang sononya. Mohon. Hapunten anu kasuhun, hampura anu katedah. Bok pilihna Abah Uri kirang tata, kirang titi diduga, prayoga ramah tamah sopan santun hapunten. Luhur saurna bahe carekna, maklum sifat jalmi tunggulna kaluluputan takala kelepatan tunggul di darung catang di rumpak. Urang ditutup pae ku catur dipungkas ku carita. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jauh warahmatullahi tanyakan kabeh wabarakatuh. bul meser kupat di abona. Nuhun, tak Kami cakep. bahuri wangsul lah ngupat ka abona. Aduh. Boleh. Angke gampil mantur mah gampil. Nuhun, Pak. Yo. Kalau nyawa kan jalmi. Jalmi itu usrup di tangan.